Nang, nang, Abah, si akhir di buka kabogohannya si. cek saha Abah. Nah, ini nya percaya wae kasih contoh atuh. Ya percaya apa Ya. Abah? Geus kapanggih kaburukan si akhir teh. Saburukan naon deui Abah? Ai abah keur ngomong teh usok perhatikeun atuh. Aku pan inung teh bari make cos ieu. Dina keburukan naon deui atuh Abah? Si ontoh teh salingkuh. Ineng, Saling jeung saha Abah? ku abah kapanggih, neng. Kapanggih di jalan keur ngaboceng awewe make baju beureum. Seksi, jaban angkot dibonceng lagi. Kumaha tah bener kitu bari. Abah masalah ditinggalian meureun. Nah, sating lihat nya. Geus Iya. jelas si ontohon ineng mane teh. Nah, atuh ket bogoh-bogoh teh. Si ontohon teh kapanggih ineng mau awewe ku abah make baju beureum. Atuh gaduh ngaran atuh Abah, sanes ontohon. Saha? Nah, Saha? akang aher atuh. Si ontohon ineng si ontohon. Teh. Abah teh mun Geus dikit-dikit curaling. Da cek abah ge da tiba ge ulah teh ulah. kan Abah mah keheul atuh ka Kang Aher teh. Mata kan Abah pasti nyades kitu ka Ineng. Ieu mah geus jelas abah keur diuk sisi jalan. Si ontohon ngaliwat ngaboceng awewe make baju beureum. Nah, kata percaya keneh wae dinya mah. Dan teu percaya atuh Abah. Akang Aher mah bageur. Abah keur kang akhir dia asa ogo akhir. Menurut akang segala. Si ontohon Aher. geus puguh ka ciri ku abah mau awewe. Abah mah is nafsu tah ka si ontohon teh. Cek abah kitu ulah. Ini mah kekeh jeung kekeh wae tah. Mana buktina Abah lamun nya Akang Aher gaduh di awewe? Sok mana Bener. buktina? Hayang bukti dirinya. Hayang Abah. Ya. Ku abah begitu motor eureun. Abah teh pura-pura intinya motor. Si bensin dibuka jok. Aya ieu tah di wadah helm tah. Ieu tah buktina. Si ontohon teh tah si ontohon tah. Kalakon si ontohon tah. Manya musik naik bogoh si akhir. Gila, Si ontohon. Ieu lipen saha Abah? Diranapeun jok ineng. Seteh. Jok saha? Jok saha? Jeung nyeumpanon ineng abah katingali ku sorangan. Katingali ku abah make baju beureum awen teh. Ah mah nya sih. Ah ieu mah lain Abah. Tuh. Apa namanya teh lipstik. Kamu kok si ontohon teh tah. Lipstik ke harapan motor tah. Ieu bukan kitu teh. Teu gaduh Abah. Ah, berarti nu kabogohna si teh bukan di kabogoh. Nah, udah-udakeun kitu patut. Ieu teh. Tega-tega tuh ing. Itu Aku mah. mah teu percaya ieu nu saha. Siapa? Ayo bukan mihak terus. Ieu mah. Pan ingat piraku atuh Akang Aher teh kitu-kitu teuing ka Ineng. Cek abah ge naon. Ulah percaya teh ka si ontohon. Nah, Tidak ieu mah lain Ineng ieu mah Abah. nu kabogohna nu anyar ayeuna. Si kumaha? Nya daek di dua gitu, daek di dua. Ya embung atuh Abah. Abah mah teh salah tiba heula ge geus boga calon abah mah. Hayo dia mengguda-guda bisi ontohon teh anu. Manya kakot nyebut si kinangka sok. Kumaha abah? Teu kumaha. Hayang ka anak naik kakot. Hayo we ngeredek. Kumaha sok nya. Ayo nama tinggal mikir dirinya kumaha dirinya kahayangna kumaha. Narik percaya wae ka si ontohon, narik percaya ka abah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang nuju di palian mana? Tuh ngojek atuh Ineng. Tiasa ka bumi Ineng teu ayeuna Kang. Aduh, aya naon deui wae atuh ieu teh. Pokona mah diantos ayeuna keneh di bumi Ineng nya. Aya naon atuh Neng? Pokona mah ka dieu heula Akang. Aya picariosin. Aya piduiteun? Picariosin Akang. Oh nya tuh. Sok ayeuna ah. Nya ayeuna sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menang awewe. Nah, menang awewe. Pan geus ngojek Ineng, akang teh naon? Menang awewe kumaha nya teu atuh teu menang awewe. Eta kunaon dangdanan kikituan. Aduh, Gusti, ngomong Nah era. bet ulah kitu Akang. Ineng kikian teh. Ah, tuh Ineng ulah tuh era tuh Ineng. Erana bet kumaha Akang? Akang geus puguh bieu teh geus kabusibahan bieu teh. Berarti malina si Ineng Akang teh. Malih geus naon eta Ineng? Dorakat Ineng. Doraka kumaha?
Saur abah oge aya beja abo bonceng awewe make baju beureum. Cek Saha eta? saha eta teh. Icik si abah akang. Nah kitu, lain beureum baju hejo. Lah, sia. Tah, berarti keceletot. Berarti bener omongan si abah. Saha eta teh akang? Lain eta mah muatan biasa. Muatan ti mama ti saha? Sok ti saha? Muatan ti saha? Teu ti saha, ini tuh eta Ieu mah. mah boga buktina akang. Mana buktinya? Tah ieu. Ieu saha ieu lipen ti mama. Anu saha ieu mah teu boga lipen nu kieu akang. Eta Ieu di mah teu mana? gaduh lipstik ieu akang, ieu mah teu gaduh. Lain eta di mana ini? Saur si abah mah tina jok akang. Jok motor akang. Ampun teuing. Ieu mah ineng ti dukun. Cek dukun ameh payung ojek kudu make lipstik awewe dina jok. Kunaon teu make anu ieu akang? Kan ieu ge gaduh atuh akang. Ieu mah teu wawuh. Kapan ieu teh akang teh bieu teh geus tatanya ka dukun, cek dukun cenah kudu nuna lipstik awewe dina jok motor. Gitu ieu teh. Ngarah naon akang? Heueuh. Matak naon make lipstik anu ineung atuh? Kunaon teu nu ineung akang? Kan ineung ge selalu awewe akang. Geus eta ge make nu ineng, lain kalah payu, kalah mogok motor. Kalah mogok motor. Terus ari ayeuna kalah naon? Ulah make lipen anu lain. Ieu mah lipstikna ge nu lain akang. Ieu ge teu wawuh. Kapan ngarah payu ini kana muatan. Payu tapi contohna ayeuna kumaha? Kemusibahan akang teh. Ieu akang, icik si abah oge akang sok main judi, main slot. Akang teh osok kana judi online. Judi ono iraha eta. Age akang mah ayeuna osok main judi. Akang teh sok kana togel, Iraha. kana abah cius. Naon eta teh gagabah pisan. Judi, pokoknya mah semacam judi we pokoknya mah. Iraha akan sok menang. Tuh, berarti ya akang osok main. Berarti kan Akang akang osok main kana judi. kemusibahan. Ieu kumaha ieu aki-aki nu katabrak ku akang dieu. Aduh li, kumaha oge tambahin urusan ineung. Eta mah urusan akang. Lain bingung masalahna mah. Aki-aki eta teh si Abah. Maksudnya naon? Maksudnya si abah kumaha si abah ineung? Heeh, Abah ineung katabrak. heeh, Kusaha? ku akang kan dia teh. Ari akang kunaon atuh? Heeh, Nah, bisa kitu akang. si Abah na eta aki-akina tuh teu da Tadi nyangka. abah ineung akang ulah ngomong aki-aki. Heeh da. Akang teh geus minta dihampura ka si Abah. Hampura cing Abah kalah nonyok. Terus enak kudu kumaha tuh ineung.